Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun munita Selvina Putri Sanjaya dina program Warta Sunda anu nyuguhkeun informasi aktual jeung faktual edisi Salasa ping 23 Februari 2021. Pamirsa, salami 5 menit kapayun, simkuring nyarengan pamirsa ku warta nupang engalna. Di antawisna nyaeta ngeunaan seni rengkong meh tempur. Warta salengkepna baris dipidangkeun. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di Tatar Pasundan, kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara seren taun wungkul. Pamirsa, rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokotna tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Nyaeta sabangsa rancatan nu dijieunna tina awi gombong jeung panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh, nyaeta hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep, seniman rengkong asal Kuningan mah, biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakean adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna, diwuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pamirsa, mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Simkuring pun munita Selvina Putri Sanjaya seja amit mundur amit mungkur. Nedahapunten dina sabudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.